Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tepang dangu deui sareng Mang Iday biasa dina acara mangdongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Kumaha palawargi daramang? Alhamdulillah hatunya upami daramang mah mudah-mudahan saterasna sing dipasihan kesehatan. Carios anu ku Mang nuju di pedar ayeuna teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos atuh sumangga urang kawitan wae kumaha saterasna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga geura mararanco ngadarepong brung kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Anca anu katuna teh dugi ka alus ari kitu mandi ngan wayahna kadiekeun heula eta jalma lantar kaula butuh ku manehna. Palawargi sadayana memang wijana butuh ku Ki Jantra pikeun ngorek kateranganana naon sababna si Jakalara bet aya niat ngalapati Pa Asmita. Aya ku keukeuh lamun ku kaula teu dibikeun. Ku kaula rek dipaksa. Heug atuh, heug wijana, tapi wayahna bejadkeun heula dada kaula. Andi antuk namah ngeberehkeun panangtangna. Bener Andi. Wijana minta keyakinan. Teu pindo gawe, wijana urang ngitung sabuk milang tatu ampar 3. Hade atuh ari kitu mah kahayang Andika kuring ditarima. Siap Andi. Iya. Wijana kentak luncat ka hareup bari nyambarkeun ruyung kawungna. Ulah pipiluun riuk. Nusa urang deui hancengan maneh. Andi ngalekot kagigir bari nyarita ka si ruyuk lantaran kabireungeuh gerak-gerikna geus kajudi siga norek ngabantu manehna. Tewak eta manusia teh Wid bisi kabur. Wijana ngakorowo ka Widarma nitah newak Ki Jantra, tapi orok kaya si ruyuk geus ngagapruk manten. Atuh Ki Jantra oge teu cicingeun, ngakentak manehna luncat ngirimkeun panimpugna ngagunakeun jurus-jurus tetungkusan Ciaro. Nu antukna darbae Ki Jantra jeung Widarma teh patalak. Sedengkeun si ruyuk siga nusungkan ngahurup, manehna hibar terus euntep dina dahan. Deui ruyung kawung dina jurus caladi noktrok maksud Wijana lain ngan saukurek ngabinasa tapi samata-mata hayang ngajajal nepi ka mana pangabisa nu jadi lawan. Tapi Andi anu geus apal kumaha wawasena Wijana ngakentak ngawangun gerakan heula ngagelaprak. Leungeun buntungna nyamber iga burung sedengkeun leungeun katuhunan nyepang siku-siku disabetkeun kaluhur rek ngetrok siku Wijana anu keur nyekel ruyung. Tapi teu kira-kira Andi ngaranjugna lantaran Wijana ngagentak ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin. Ukituna leungeun puntung teh ukur ngeplos ngahakan angin. Sedang siku-sikuna oge teu hasil ngahanca lawan. Malah ayeuna mah ruyung kawung teh ngahiuk ti tukangeunana. Andi rikat malik 180 derajat bari nakiskeun siku-sikuna dina gerakan capit hurang.
Tapi tetela dipake nandingan ruyung kawung mah sama sekali jadi leungit keampuhanana. Malahan manehna sorangan numeh cilaka kabawa ku gerakan ruyung kawung. Ngan untung na Andi masih kaburu ngejat ka tukang bari narik siku-sikuna. Mangkewanan Wijana. Andi luncat ka luhur tangkal bari ngirimkeun panimpugna kana dahan. Anu akibatna kacida hebatna dahan kai teh nepi ka ngadorok-dok. Ai, nah kalaka ngalah suluh Andi. Wijana ngeyehkeun pikeun nutupan kakagetna ningali kahebatan leungeun buntung Andi. Lain rek ngalah suluh Wijana, tapi keun ngayonan ruyung kawung Andika deuleu. Memang bener lain beja Andika katalah jawara si ruyung kawung teh. Andi teu eulem-eulem ngebrehkeun pamujina ngarasa kagugu ku ucapan Wijana anu make nyebutkeun ngalah suluh sagala. Oh, horeng geus ngadenge nya sebutan kaula. Sabanding jeung Andika, Andi. Nu kasohor si buntung jago tutugan. Mun rek ngalah suluh oge teu perlu ngagunakeun pedog. Cek Wijana bari ngarenyu. Montong ngabodor sia Wijana, teu lucu deuleu. Anguran mah teruskeun deui. Andi bari sayaga. Giliran Andi kapanan cingplung, suluh teh geura gunakeun. Wijana nempas. Bau. Andi luncat bari ngaheumatkeun paneunggeulna, tapi Wijana rikat ngerong ngarobah kuda-kudana bari nyabetkeun ruyung kawungna. Andi kentak ngalegot, hiuk bleutrak. Paneunggeulna pantrok satuluyna Andi ngagunakeun jurus cacar bolang. Wijana gentak nuturkeun kolebatna awak Andi nyusul tapus ku ruyungna. Tapi Wijana kaget lantaran Andi balik deui ka arah tadi bari paneunggeulna ngahiuk di hanapeun ruyung kawungna. Seret, Wijana mundur bari narik suku kencana sakadar nyingkahan kai anu sagede pigeulang. Tapi gerakan Andi estu matak lieur nu nyang hareupan harita Andi ngagilak ka tukangeun Wijana dina jurus pangamuy. Sarta balukarna Wijana sakali ieu mah kudu ngaku kana kahebatan gerakan lawan. Dan taparah deui hiuk jebrod dan kai teh ngahancak kana sirahna. Lamun teu miboga daya tahan anu luar biasa mah sigana Wijana teh sahanteuna geus ngudupung. Najan teu ngababatang oge geus tangtu ari matak geger otak mah lantaran tenggelan Andi teh ngagunakeun tanaga satakerna. Aduh. Wijana ngekero lirih bakuna mah ruas deui dumeh kapalingan gerak. Ulah epesan jana. Matak ulah cileureun atuh. Tah, cek Andi bari ngahiukeun deui dahan kai. Cukup Andi. Sakali wae montong dedeyeun. Wijana anu masih nonggongan kentak malik sarta langsung ngagunakeun gerakan kalakai murag. Anu akibatna Andingan ukur huwak hiuk nenggeulan angin. Malah Andi anu keuna mamalana sakali Wijana ngagunakeun ruyung kawungna, beuntrang wae ngahancat tarangna Andi. Aduh. Andi ayeuna mah nu ngagero bari kentak ngejat lantaran rek dipindo deui. Mayar nu tadi, cu. Cek Wijana bari ngarenyu gerakan kalakai muragna dipaus heula. Aya dipaus sagalanya. Siga kaset wae. Eta mah cek mangen ngadongengna dipaus. Ayeuna oge kaula rek ngahutangkeun deui tarima Wijana. Sabrut narajang deui dina jurus heulang nyamer. Wijana neruskeun deui ngoleabkeun awak dina jurus kalakai muragna. Mireungeuh kitu sakelat Andi ngarobah gerakanana make jurus panggamuy. Terus-terusan paneunggeulna huwak hiuk neangan sasaran. Puguh we sabrehan masih ganu hareureui. Mun Wijana mah ukur gulak-gilak Andi mah ngurilingan badan Wijana. Tapi kalah ku lila mah teu burung wae pigeulang leungeun Wijana kabeunangan oge. Ceng ruyung kawungna mencreng. Jilelat Wijana ngajauhan tina gerakan pangamuy anu saolah-olah nutupan badana. Hiuk Wijana dina jurus Tanjung Pura tapi bantok jeung tenggelan Andi rag ayeuna mah gerakan pangamuy teh eureun. Andika boga hutang keneh Wijana. Ayeuna keneh ge ditawur Andi. Cek Wijana bari sabrut narajang dina gerakan orai totog.
Tapi Andi geus surti kana ieu gerakan anu pinuh tipuan. Ku kituna manehna teu ngayonan ku gerakan tapak jalak lantaran harita oge geus karasa mamalana. Kentak Andi ngalelepkeun awakna dina jurus cakar heulang, tapi Wijana surti yen lawan rek nyesaak kulit beteungna. Rikat Wijana mundur ku cara narik suku katuhu dibarengan ku hiukna dampaleungeun rek ngahancap punuk. Tapi Andi kentak ngaporengka bari nyentek jeli Wijana, lain sintrek samanea tapi nuges ngandung ajian semu gunting pangleler ti pamardaka. Nah sia kalah siga polon Andi suntrak sintrek. Wijana pananyana pinuh kurasa heran lantaran sangkaan nama Andi teh rek nampiling. Atuh Andi lain deui kagetna lantaran semu gunting teh teu mempan. Sabab cenah cek guru nama sahanteuna lawan bakal tutung celina, tapi ieu mah pokna teh ngadon kalah siga bolon cenah. Make suntrak sintrek sagala. Waranya palawargi sintrek ge sanes sintrek samanea eta teh mang yeng. Mireuneuh Andi nuker colohok bengong teh Wijana teu micen kasempatan kentak ngulewat kagigireun Andi bari ngepretkeun ramo-ramona dina gerakan gurame ngapintih. Anu sarua geus dieusi ajian semu gunting warahan ti pamajid. Ini bet kawas awewe Jana. Make ngusapan pipi sagala, cek Andi bari melong semu kaget ka Wijana. Puguh we Wijana ayeuna mah nu ngahulang sarta kaget dikepet ku ajian semu gunting majar teh ngusapan. Bari saterusna mah manehna oge olohok geus teg wae dina pikiranana yen semu guntingna teh geus camal. Padahal lamun ngarti kana sabab musababna mah boh Andi boh Wijana moal ieu kudu kaget sabab duanana geus pada kaancikan ajian semu gunting anu sumberna teh sahuluwutan. Ku kituna dina digunakeunana teh moal timbul reaksi nanaon. Andi anu pangheulana sadar gentakna rajang deui ngahembatkeun leungeun puntungna. Manehna hayang geurang ngarengsekeun patelakna. Dilila-lila oge taya paedahna, pang-pangna mah karunya kanu ngadongengna. Aduh. Pohara palawarginya. Wijana teu cicingeun rikat manehna ngawangun pasangan jurus Dewa Samadi. Beut. Leungeun puntung teh digunting, tapi lain deui ngaranjugna lantaran guntinganana ngageblos. Malah samemehna neruskeun ku tenggelan kembar, leungeun puntung Andi teh terus nyuruntuh ka handap rek nyodok beuteung. Jeung Wijana ngeceul ka tukang dina gerakan ciler kasaatan. Andi nuges ka palang hayang ngajajal lawan terus nyebrutkeun leungeun buntungna. Ku kituna Wijana rikat ngarobah posisi badanna bari sakilat ngawangun ulin besot. Geup! Leungeun puntung Andi teh dicarak anu satuluna dibesot, tapi Wijana geus ngaranjug deui wae. Lantaran besotanana teu mempan, hal ieu teh lain jurus besotna geus teu mampu. Tapi Wijana teu sadar apanan leungeun anu dibesot teh eueuh pigelangan. Waktu leungeun buntung narek ditewak teh ngadon nyamos lantaran Andi gentak narik deui leungeunna. Ku kituna Wijana gentak ngarobah deui kuda-kudana, sedengkeun Andi terus nyuruntul ngagunakeun leungeun buntungna. Wijana saeutik oge teu ngejat, hiu! Gerakan leungeun puntung ngadatangkeun angin anu miheulaan nebak kana dada. Des! Wijana sakilat ngagunakeun jurus alip sakaligus dina gerakan potong dua. Andi ngagerung tetela leungeun puntungna teu kuateun ngalawan kahebatan jurus alip warahan gumilar nu jadi bapana. Leungeun puntung teh ngulapes ngan henteu we nepi ka potong mah. Ku kituna Andi teh bener-bener daya kakuatanna kacida hebatna. Cacakan lamun nu sajen mah leungeunna teh moal teu geus ngadarak-dak. Sambut Andi ngalanggak, Wijana ngasupkeun tenggelan kembarna masih dina jurus ulin alip, tapi Wijana ngadadak ngaranyug sarta gerakanna eureun lantaran ngadenge sora Widarma ngoceak. Ari direret teh badanna keur ngoleang ti guru bag kana gawir. Ku kituna cul Andi pelesat manehna muru ka Widarma,
tapi leuir Widarma terus ngoleang atuh Wijana terus dituturubun geus teu mikirkeun pibalayeun nu ngancam kasalametan dirina. Bari hate mah tagiwur sok sieun Widarma teu katulungan nilik lung kawingna jurang geus matak muringkak bulu punduk anu nempo. Naon anu jadi sabab Widarma nepi ka tigurawil kana jurang? Tadi teh waktu patutunggalan jeung Ki Jantra teteh Ki Jantra teh kadeseh hal ieu teh dikanyahokeun ku si Ruyuk. Ku kituna si Ruyuk ngabelesat ngabantuan sobat nu jadi dununganna. Nu pikeun Widarma mata kripuhna manehna terus-terusan disamberan, dibintih sarta dicakaran. Katambah ku Ki Jantra anu geus mimiti nyenghap terus ngirimkeun panarajang anu hese ditakisna. Nu antukna Widarma ukur bisa unur-unuran pikeun nyingkahan panarajang si Ruyuk. Anu akhirna manehna teu nitenan kana tincahkeun nepi ka manehna tigorobas kana jungklang anu lungkawing. Hal ieu teh kacidang nguntungkeunna pikeun Andi mah. Bisa-bisa manehna ngalaman namro di pakalangan lantaran leungeun buntung anu jadi andelana geus tangtu moal bisa tereh-tereh digunakeun deui. Sarta lain di kieu nyerina geus teu bisa dijungjungkeun deui. Ku kituna Andi langsung hudang sarta terus nyamperkeun ka Ki Jantra anu antukna pelecet bae indit gagancangan. Bari hate mah ngarasa paur bisi Wijana terus ngabeledig. Ongko sabenerna mah teu perlu-perlu teuing patelak jeung Wijana teh sabab nyalametkeun Ki Jantra anu tetela rek digunasika ku Wijana. Kacaturkeun Wijana anu terus tuturubun bari hatena mah tetep dilimpudan rasa hariwang anu pohara. Sok sieun Widarma labuh kana dasar jurang. Bisa kumahangeun engke kudu kumaha bebeja ka pasuta. Utamana mah kumaha nyang hareupan Nyi Umi pamajikan Widarma. Tapi dasar kudu kitu caritana, Widarma masih ditangtayungan ku anu maha kawasa. Manehna kasampak teh nyangsang dina rarametan tangkal saliara. Widarma, Wijana kacida pisan bungahna awak nu barared balas ti kakarait mah teu dirasa. Jana, janan. Widarma kusah koseh rek cengkat. Tekuna naon, Wid, tekuna naon. Cek Wijana bari rek kana tak Widarma mantuan sina cengkat. Ente lamun kana dasar jungkang mah buka ta. Cek Widarma bari tungku ningali kana dasar jurang. Alhamdulillah sakieu ge masih ditangtayungan ku pangeran. Eta heulang teu eureun nyamaran jan. Kumaha si buntung teh jan? Cek Widarma bari terus ngarayap ka luhur dibarengan ku Wijana. Hese beleke narangekna teh puguh beungeut gawir teh kacidanang tawingna. Tadi mah geus namru ku jurus alip. Tetela hebat pisan wesena. Kurang-kurang nama matak pobor karahayuan, Wid. Eta leungeun buntungna dipake ngahancadahan oge nepi ka peungas. Jeung eta deui tadi make jurus pesot oge teu mempan kana leungeun buntungna teh. Hebat oge si buntung teh tah. Wijana ngebrehkeun pamujina. Ngan hanjakalna teh beut rerejengan jeung nu jahatnya. Tapi etang da cek rarasaan mah moal lah. Manehna mah moal nepi ka kababawa. Ngan kitu sote sigana mah manehna oge sarua jeung urang. Butuh ku katerangan oge atawa aya hal sejena ye. Pan tadi oge kitu pok-pokanana teh. Cek Wijana. Nepi ka bibir jurang Wijana kentak miheulaan terus ngebantuan narik leungeun Widarma. Barang red ke tempat galungan tadi tetela lawan-lawana geus teu katempo. Geus areueuh geuning jan. Kumaha tuh? Orang balik we yuk. Mah terus malurus si Jaka. Kedeui we. Ya awak karasana meni asa pasiksak deui.
Cek Wijana bari nyabutan cucuk-cucuk kalimus anu narempel dina leungeunna. Geus kitu mah maranehna baralik deui ngambah jalan anu tadi. Lempang ngarendeng bari duanana pada ngabaratem. Bakuna mah Wijana anu geus teu sumanget cacarita lantaran ngarasa hanyelu. Sanyana mah salahna sorangan bet ngukuhan teuing ajen dirina. Teu terus terang yen kitu kabutuhna manehna kalahkah meneren-neren kaki jantra nyebut-nyebut jelema jahat anu tangtu ku Andi moal dipasrahkeun. Lantaran pasti boga pamikiran yen ki jantra teh baris ditandasa atawa sakurang-kurangna rek dipasrahkeun ka nu berwajib. Ayeuna kumanehna kakara kapikiran lamun manehna geus salah dina tindakan gurung gusuh teuing da lamun teu ngagugu nafsu mah meureun moal nepik kudu patalak sagala. Wid ka Aki Ajid mah ulah cacarita nanaonnya omat ya. Nah yan. Nah bisi benu lantaran ti heula teh Aki Ajid tos ngalarang. Sabisa-bisa mah kuring ulah riributan sabab aya nu rek dipaluruh. Nunaan karena teh ajan. Lain tapi hal sejena wid Andi teh ngabogaan jurus gelap nampar. Sedangkan eta jurus teh ngan kapimiliku Aki Ajid. Terus dilalarkeun ka Abah Uum. Ayeuna dipiboga ku kuring. Ngan naha si Andi boga deui sarua. Malah harita pernah digunakeun ka kuring pisan. Kutan kitu eta teh jan. Nu matak ka Aki Ajid mah tong geruhnya omat ye. Nya heuk atuh kaharti aya kitu mah keun wae malurus si Jaka mah ke deui we isuk pageto atuh. Jan ngeunaan ngalolosna karna teh Aki Mursid mah teu acan uningaeun lantaran Abah Suta nyaran. Naha salah atuh. Kumaha lamun heug ngurunyung rek kumaha ngajelaskeunana. Nya eta puguh bingung ye oge. Jep deui tidinya mah ngabaretem deui sajeroning lumampah teh pikiran Widarma mah bet museur ka karna. Sanajan nya oge ayeuna mah geus katalian jadi dahuan, tapi ari kanyaah Widarma mah leuwih berat ka Wijana. Sasat kasebutna ukur dulur kukut pedah meureun baheula waktu keur dibungbulang lila babarengan sapapait sama manis. Najan heubeul papisah oge ari kanyaahna ka Wijana mah telaas ku jaman, kanyaahna keuna ku paribasa gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepian. Iya, keprok. Palawargi sadayana cunduk waktu datang mangsa takdir tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar geus ditangtukeun ti ajalina yen nyi euis kudu jadi jodona Husen. Akhirna mah pruk wae dihadahupkeun sanajan lain kahayang estuning menang ngareremokeun. Waktu poena pangantenan kahayang Pak Haji Sobana mah teu kudu diriah-riah ku tatabeuhan. Maksudna mah rek ngajejempe wae cukup ngondang tatangga nu dareukeut. Tapi hal eta teh teu kasaluyuan ku Pak Haji Qodir. Ai cenah hajatna mah rerencepan oge, tapi tetep ari panganten mah kudu dihibur. Ongko geus pesen deui. Da eta cenah Bu Haji keukeuh hayang hiburan. Antuk namah Pak Haji Sobana teu bisa kukumaha satadina embung aya hiburan teh ngaragangan nu jadi anak lantaran diayakeun hiburan oge sok sieun malah jadi namahan kasedih. Atuh dina derna hiburan teh teu sirikna nu ngadon lalajo tumplak Rabu nu daratang ti suklakna ti siklukna ti leles ti kadungora ti sarkanyut ti hujung malah aya nu ti cicalengka sagala. Anu rek daragang mah ti beurang keneh oge geus nyirian lapak pitempateun sangkan bisa dagang bari lalajo. Atuh harita nyitar siah oge ngahaja datang ti lemur hujung ngabrul jeung batur salemurna.
Tapi sabenerna mah lain rek lalajo-lajo teuing, susuganan we tepung jeung Andi sarta bapana anu geus sakitu lilana teu aya mulang. Babakuna mah ngarasa hariwang ku Andi, ngaran-ngaran bebene dikawin batur teh atuh. Kumaha peulih jeung nyongkabna hate. Apanan harita oge Andi mah make kedal ucap rek ngabuang jiwa sagala lantaran ngarasa reuntas harepan gudawang lebah hatena. Ari anu dihibur namah nyaeta panganten teu katembong. Baku namah Nyi Euis. Tita tadi ge nyempod we di pangkeng anu pikeun Husen mah kacida matak guligahna. Mireungeuh kitu teh. Tapi ari waktu di deketan mah Nyi Euis teh ngadon jejebris. Nyegag-nyegag bari TPJ. Sanajan diosol oge keukeuh we jejebris. Karuhan kitu mah Husen ngaleos bari hatena mah rada mentegeg oge. Moal ka bisa diporak ieu mah tuh ah. Cek Husen bari garo-garo teu ateul. Sanajan geus dikuriling oge weleh anu diteangan mah teu katingali irung-irungna acan. Nyapuguh moal kapanggih oge lantaran Andi mah kadua Ki Jantra keur aya di cadas gantung. Sadatangna ti panenyoan teh ngahekok we di dinya bari hate karasa ngaheab. Hareudang bayeng yang kana awak diuk nangtung tegenah puguh. Ngaran anu keur kaduruk jajantung. Teu salah omongan Ki Jantra ka Andi ngawawadian supaya Andi teh ulah init ka Cipancar. Lantaran di lain-lain oge sasatna rek nyogrogkeun maneh kana durukan. Babakuna mah bisi Andi teu kuateun mireungeunna. Bebende nu dinangne nangna nengne teh ari akhirna kop ku batur. Kena ku paribasa dogong-dogong pelak cau geus gede dituar batur. Tapi Andi keukeuh maksa basana oge lain rek naon-naon ngan sakadar hayang ningali Nyi Euis sok sanajan ukur sareret. Sok sanajan ukur sareret weh neuleu jirimna sakali ieu mah. Hitung-hitung panuntungan lantaran manehna boga karep geus moal aya deui di daerah leles. Rek terus ngamprud bari mawa hate nu gudawang gurawang keuna ku peurah asmara. Atuh eta cenah pernah ngedalkeun rasa katresna ka Nyi Tarsia. Pikeun Andi mah teu beda jeung ngeclakeun cai kana daun taleus. Puguh Nyi Tarsia oge surti. Andi kitu teh pedah kajurung ku rasa kanyaahna. Puguh nasib dirina sasat keur aya dina gawir anu lungkawingna. Tos magrib Andi jeung Ki Jantra can waka init masih aya di cadas gantung. Rek ini teh ngadon dirarasakeun. Puguh tadi namah moal rek nanaon iwal ti hayang nempo beungeut Nyi Euis wungkul. Tapi geuning bukti namah can nanaon oge hatena mah geus ngaheab ngabarengan eundeurna dada anu diakibatkeun ku ratugna jajantung. Ku kitu namah saha anu kuat kikindeuan dipimilik deungeun. Ulah-ulah hatena mah hayang ngarebut nya-nya paribasa melak seureuh dina hunyur. Kumapi akareunana bebereuh direbut batur kumaha pi akaleunana. Tapi sanggeus dibeuweung diutahkeun, Andi teh akhirna mah turun ti guha dituturkeun ku Ki Jantra. Kade jangan ieu, sing tiasa nahan diri ujang. Ki Jantra teu oleh ngawawadian ngarasa pawur bisi Andi ngaberung nuturkeun nafsu. Moal atuh Pak, pamugi percanten weh, paling oge rek ngaedankeun munding. Cek Andi ditungtungan seuri bari norobos kanu bala. Masih eling abdi teh moal kabawa ku sakaba-kaba. Sae atuh kitu mah jangan di upami gaduh emutan kadinya mah. Risi panginten bapak tehnya sieun keun aku mamalana. Is sanes kitu jangan di. Tapi nu kedah di emutan teh sepuh jang Andi nyalira. Ari kedah ribut-ribut kitu bapak teh moal ngejat satunyang beas. Satungtung nu dibelaan masih tagan mah. Nuhun Pak,
katampi pisan. Andi rada ngakeuring ngadenge pok-pokan ki jantra anu sakitu tatomplokanana. Palawargi sadayana ari nyitar siah anu keur tumpak tempo kabeneran harita bet ningali Adria. Apal sareret oge yen eta teh babaturan Andi basa ti heula panggih tea. Gancang we disampeurkeun. Pak, sekedap. Saha? Abdi itar. Ngitar sia? Sareng saha? Adria nanya semu kaget terus nyamperkeun. Abdi weh, seueuran ari ti lembur mah. Dupi Kang Andi aya ka dieu, Pak. Teu aya. Teu ningal nyi. Asa piraku wantun ka dieu atuh. Hawatos puguhan Bapak oge ieu teh. Dupi bumina di palih mana? Nah, da teu aya di dieu nyi. Saurna mah di Panenyoan aya keperyogian kitu. Sumuhun bade kapun Bapak abdi teh. Oh, ka Pajanta? Sumuhun. Oh, Pajanta teh sareng Jang Ani. Sareng. Nah, paling oge nyi di Panenyoan atuh sami. Henteu atuh ayeuna malingi heula we atuh ka rorompok yuk. Da aya si bibi mah geura yuk. Hatur nuhun Pak kana pangasihna. Permios we atuh. Har, lingi heula atuh nyi. Da ibi mah aya di rorompok mangga we. Wawartos heula we ka rerencangan bilih milarian mah. Adria nyaan ngajakna teh lain saukur tawar gatra. Sawios Pak, bade teras wangsul we bilih wengi teuing. Nyitar siah teu geunang di aku, teu nunggu jawaban deui leos bae ini ti hareupeun Adria. Ih, meuni teu beunang di aku nyai mah nya. Sok atuh kade di jalananya. Cek Adria bari ngaleos ka imahna. Boh ku Adria, boh ku nyitar siah saurang oge taya nu nyaho lamun salila ngobrol teh aya nu ngadedengekeun tinu poek. Nyaeta taya lian ti Ki Badra jeung Ki Jalal anu kabeneranana harita teh kaluar ti dapur. Maranehna panasaran lantaran aya awewe tur pantes ngegeroan Adria. Samemehna pisan naringali sarta ngadedengekeun naon nu diobrolkeun teh. Panasaran oge maranehna teh aya hubungan naon ieu awewe jeung Andi sanajan tadi jelas nanyakeun bapana. Sampurkeun ka ditu lah. Cek Ki Badra. Lah, ngarah naon atuh lah, Kak? Maneh mah rejeki ieu teh rejeki. Lain tadi oge manehna nanyakeun si Andi. Cek Ki Badra bari melong ka nyitar siah nu keur ngajantang misah ti Nurea. Sumohon nguping, nah kumaha kitu? Sebutkeun we lamun si Andi keur ngadagoan deket dapuran awi gitu. Rek dikumahakeun atuh Kak. Hoream Paul kalau loba jelema kieu teh geuning. Ieu masuk nyar-nyar wae. Ki Jalal kekepehan lantaran manehna mah geus apal naon nu dimaksud. Oloh. Kalau batatanya maneh mah hinggig. Kumaha carana we sangkaan manehna percayaun atuh? Kumaha kitu? Ki Badra nyurungkeun tonggong Ki Jalal. Hoream oge akhirna mah Ki Jalal teh nurut. Manehna mah geus apal kana adat Ki Badra anu sok babari ngulit bawang. Lamun kahayangna dipugag teh leos wae indit nyamperkeun nyitar siah anu keur bingung kana naon nu kudu dipilampah. Punten, ieu teh nu jenengan nyitar siah kitu?
Ki Jalal nanya semua asa-asa nakar sebenarnya nama geus apal lantaran tadi disebut-sebut ku Adria. Sumuhun, bade aya naon kitu Pak? Nyi Tarsiah malik nanya bari kaget oge lantaran ieu jalma anyar pinanggih bet nyaho kana ngaranna. Nya eta bapak teh di piwarangku Jang Andi. Kang Andi, dupi bapak di mana kitu? Sanajan atau oge Nyi Tarsiah teh ngarasa mangmang lantaran ieu jalma teh teu wawuh sedengkeun tadi cek Adria Andi mah teu ka dieu. Bapak mah ti panenyoan sasarengan-sareng anjeunna. Teras ningali di dieu we. Nya abdi teh di piwarang mendakan. Sumuhun, sareng saha deui rencangna Kang Andi teh Pak? Nyi Tarsiah teu ujug-ujug percaya bisi ieu jalma teh anu rek aya maksud ngarah ngarina. Lamunnya oge Andi ningali moal nunda talata. Sareng tuang Rama Pak Janta. Di marana ayeuna kitu Bapak? Nyi Tarsiah mimiti percaya lantaran jawabanna memang cocok. Di ditu caket kebon awi. Ki Jalal bari nunjuk ke arah lebak. Nah kalah dinusuni geningan. Nyi Tarsiah masih can percaya. Malu matunya anjeunna mah wantu nemongkeun maneh. Ki Jalal ngasongkeun alasan anu memang mata kaharti. Yuk atuh Pak, urang sempingan wae. Nyi Tarsiah nu maksudna mah minta dituduhkeun. Mangga Nyai, mangga. Ki Jalal bari ngaleos ka jalan anu berasna ka sawah. Jalanna rada rubak sarta caang lantaran kasorot cahaya bulan. Nyi Tarsiah ngiclik nuturkeun paneuri saeutik oge teu sadar lamun manehna geus asup kana bubu. Sajeroning leumpang teh panonna mah rurat reret ka sabudeureun. Lebah kenca ngajajar kandang muning aya kana opatna anu meledug di puput haseup durukan. Sok ka lebah dapuran awi kolebat aya nu luncat ka pelebah jalan. Krawak kana tak-tak Nyi Tarsiah ari direret lain Andi. Nyi Tarsiah kanca ngejat. Saha ieu teh? Nanaonan make cukal-cekal. His. Cek Nyi Tarsiah ret ka Ki Jalal tembong nyerengeh. Mana Kang Andi teh? Nyi Tarsiah nuluykeun omonganana. Sakali mending jeung kaula. Cek Ki Badra bari teureureuh rek newak. Mana Kang Andi teh mana? Nyi Tarsiah ngakentak ngejat bari ngareret ka deui ka Ki Jalal. Ulah merari nu teu aya tuh Nyi Tar. Payunan we tah Ki Badra. Da sami. Cek Ki Jalal petalaku nepi ka sabeleun nakar. Sia teh geus teu nipu ka aing. Teu lucu sia kolot-kolot. Cek Nyi Tarsiah bari ngaragap beteungna nu geus meleuneu. Hehehe, yap, ka dieu geulis. Terus ngarosan mah matak moho geura. Ki Badra loncat lir ucing ngarontok beurit. Nyi Tarsiah gentak nguliwed ka gigireun Ki Badra, kaprot banget Ki Badra dicabok. Galak pisan euy. Hayu Ki Adi, urang kepung Geus Alka giliran Ki Adi. Ki Badra mere parentah. Antukna Nyi Tarsiah teh dikepung kuduaan Ki Badra jeung Ki Jalal teu beda ti ucing anu keur ngepung beurit. Nyi Tarsiah anu ngarasa sangeuk lamun nepi ka dirina dikunasika satekah polah ngabela diri. Bajingan sia, aing leuwih hade paeh tibatan awak aing di kotoran manusia iblis mode sia. Cik Nyi Tarsiah bari jeleng nyingkahan Ki Badra anu harita rek newak leungeuna. Hiu gejerot peurup katuhuna dina jurus tutungkusan Ciaron nyayang kana cukang irung Ki Badra. Sanajan kasebut peurup awewe tapi ari kumindeng dilatih mah teu wudu dina ngajedakna teh mata keran Nyai tur nyanyautan.
Mileungeuh kitu Ki Jalal anu aya di tukangeun sakilat nubruk tapi Nyi Tarsiah geus surti kalawan teu malikeun awakna. Manehna ngalegot dina jurus orai gibu guarahan bapana. Gedug. Heuh. Giliran Ki Jalal nu ngagero lantaran dadana didagor ku siku. Ngadon ngajak ocon sia resep ieu mah euy. Tewak ari. Ulah lila-lila urang kepung. Urang namul. Ki Badra nyumangetan. Coba gerah ragap awak aing ari bisa mah. Eta Aka minta sorangan geuning. Ayo Kak, tepung deui. Geus teu sabar sigana manehna teh urang paheula-heula we Kak. Ki Jalal ngomongna harosos bari ngetayap teu beda jeung ucing nu ngadodoho manuk. Ayo Gadi. Ma isa kumaha ieu tanogana oge. Hah, ngan kaulah heula kade omat go. Tuh ade ki adi miholan. Geus teu kuat yo, geus ngakandung ka hareup yo. Cek Ki Badra bari sarua ngetayap. Cerak, Ki Badra ngarontok sedeng Ki Jalal ngagabrug ti gigir. Nyi Tarsiah teu gugup kentak manehna ngejat bari nyabetkeun dampal suku kencana kana suku Ki Badra nu masih ngangkang tacan nincak kana taneuh. Puguh we badan Ki Badra jadi ngoleweng. Leungit kasaimbangan bareng jeung eta Nyi Tarsiah malik sabrut ngirimkeun panempugna, tapi sareret kabireungeuh Ki Jalal ngagabrug ti gigir. Rap, Nyi Tarsiah ngalalapkeun awakna. Kalayang gapruk wae manehna ngarakab Ki Badra nu masih jajarig jegan. Sangkaan Ki Badra mah nu ngarontok teh Nyi Tarsiah, ku kituna barang kebut manehna labuh sarta badana katinihan Ki Jalal ngakentak manehna ngakurinya hudang celek bae Ki Jalal teh ditumpakan bari didedet-dedet. Samarukna Nyi Tarsiah meureun. Poharanya palawargi. Nasiah mah. Nasiah ayeuna mah bunang. Cek Ki Badra bari terus ngadedet-dedet. Sorana meuni haros-hos lir entog. Aga, naonan ieu teh mah? Aka, ieu mah kuring. Kak, cek Ki Jalal bari ngakurinyel. Paharanya palawargi Ki Badra didedet-dedet. Sanggeus sadar yen anu ditumpakan teh lain Nyi Tarsiah, Ki Badra ngorejat hudang terus malik anu maksudna rek narajang deui. Tapi Nyi Tarsiah anu geus eueuh tadi oge waktu Ki Badra jeung Ki Jalal keur patumpang tinih, manehna mah kentak ngabelecet balik deui kanu rame. Kabenerana teh ari Rongheap teh Andi jeung Ki Jantra anu datangna susulumputan. Red ka Nyi Tarsiah anu kakaramun cengis ti jalan leutik ngagentak nyampeurkeun bari nanyakeun sababna Nyi Tarsiah bet aya di dinya. Nyi Tarsiah lain ngajawab tapi kalakah nyaritakeun naon-naon anu bieu anyar karandapan deket dapuran Awi. Atuh Andi jeung Ki Jantra teu loba deui tatanya maranehna langsung nyusul ka tempat urut Nyi Tarsiah tadi. Sedengkeun Nyi Tarsiah ngiclik nuturkeun tukangeun, ari breh teh tetela aya dua lalaki laleumpang duaan. Ari disirik-sirik teh tetela maranehna teh pacalangna Husein. Iya anu dek kurang ajar teh, cek Andi bari teu antap parah deui sabrut narajang duk. Leungeun katuhuna ngahanca cukang irung Ki Jalal, sedengkeun leungeun kencana ngahanca dada ku Ki Badra. Kontan duanana ting carungkel teu beda jeung nu kabentar gelap. Tolong, aya bangsat. Aduh, tolong. Ki Jalal ngorejat hudang terus ngapecir bari sungutna teu eureun gogorowokan Ki Badra sanajan bari maksakeun oge manehna sesolontodan lumpat nuturkeun. Andi anu tadina rek terus ngudag lantaran nafsuna can kabudakeun orok aya Ki Jalal mah geus tepi ka lembur bari terus gogorowokan majarkeun teh aya bangsat.
Atuh nu keur lalajo teh buriak nyalampeurkeun ka Ki Jalal tarojo deui Ki Badra sosolan sodan teu beda ti nu sakalor. Atuh ngadadak jalma-jalma teh jadi ibur. Nu kaburu nyokot pedog ting sarabat muru ka jalan leutik panuduhan Ki Jalal. Duh, alah, cilaka Itar. Pajantra, nyumput ka kanang muning yuk. Cek Andi bari metot nyetar sia jeung luncat dituturkeun ku Ki Jantra nu ngarudag ribut pating gorowok. Awas, kapung euy, tuh nyumput ka kanang muning. Cek nu mawa obor. Kapung, cacang tuh mana? Be, cilaka Pajantra. Kanyahoan ieu mah. Kumaha ieu? Andi rurat reret neangan jalan pikeun nyalametkeun diri. Kaayaan harita es tuning eueuh deui cara iwalti narobos kanu ngarudag lantaran kapireungeuh tukang es nyuruntuh bari nawarkeun es. Heueuh, palawargi, aduh, puntennya. Biasa ya waktosna parantos teu nyekapan da tos ngurunyung ieu nyata tukang es krim lah. Hapuntennya palawargi mung sakitu anu tiasa kasangakeun. Urang teuneun heula dihaneulem hieum tuna dihanyuang siang mangsa datang urang samper deui. Cag heula dugi ka dieu ampun paralun nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.